Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur. Kumaha daramang sadayana. Sae. Ya gitu teu hilap gitu tah kasadayana anu mana wae nu di mana wae ayana gitu tah wilajeng tepang deui sareng di simkuring di tempat gitu tah. Teu hilap ka naon kana ka sablekerna jeung skleper gitu tah in the comment. Tah gitu. Urang bade ngebahas tina jeda carios Lutung Kasarung anu dipimpin ku Juragan Jasman Biiteung Lili Saputra sayang Mang Japnol gitu tah. Urang patepung deui nya sareng saderek sadayana nu aya di mana wae ayana wilujeng tepang gitu tah di na ieu video. Nah anu ngagaduhan videonya eta Jai Channel 05 di simkuring saparakanca reng-rengan grup Sakuntala anu dipimpin ku Pak RT gitu tah. Sakuntala teh naon? Nya Sakuntala saku jeung sagalana gitu. Sapaket di lampu tembakna bisa begini langsung. Sareng deui 80.000 simkuring bade nyarioskeun tina hiji carios di SIM abdi nuju ngojek gitu tah. 80.000 Abdi nuju ngojek milarian naon milarian artos temenak wae gitu tah. ka maneh? Nuju ngetem Duitanya bawain. hiji mangsa aya muatan gitu tah. Si muatan teh si orang teh suka teh jalmi anu reres. Si orang teh ublag swing gitu tah. Jadi abdi ge dibayar henteu gitu tah. Cukup ku thank you terima kasih we hatur nuhun gitu tah. Ya abdi teh teu tiasa ku kumaha gitu tah. Sareng deui gaduh naon gaduh pesawat teh mogok wae gitu tah. Sebat we katelahna si motor teh si desol gitu tah. Anu 2 meter triponnya jangkung. Lu bisa bohong. Hah? Bisa jam aja. Paling. Nggak salah. Tuh ke main. Itu kita ngobrol wae soalnya jadi orang kosen kurang naon kurang HD gitu tah. Langsung nggak bisa diatur, nggak bisa langsung. Sok dari ai bieu teh ongko Lutung Kasarung tapi kan ngojek. Iya gitu. Ya kan carios makan benten deui. Lutung gitu maksudnya. Nya ngojek lutung anu di ojekna teh kakak ublag gitu. Pas Jadi bingung gitu milarian naon milarian artos teh gitu tah. Tos ka mana-mana milarian naon artos temenak wae. Ngojekna ka mana tah? Ngojekna mah biasa wae kagawir gitu tah. cicing tripod. Terus selami ngojekna mah ngan narikna awon wae gitu jadi awon teh teu kareresan wae nu ditarikna teh kakak jalmi tu nu parareuneur we gitu nu teu parareuneur nya eta Teu dibayar atau nya cukup ku seuri we dibayar nama gitu. Cukup ku dadah ku cereng ku dadah gitu tah. Nuhun we sareng nuhun. Padahal dia oge butuh naon butuh artos. Tapi nah kedah kumaha kitu nya bade dicana kumaha ai manehna tos ngajeleng kana mobil kata si muatanna teh gitu. teu dibere kisbay tah. Dibere kisbayan dibere ieu we dibere ieu naon senyuman anu manis gitu tah. Tapi HP-na aya nomor HP-na aya teh. Nomor HP-na mah tadi pasian nomor HP ngan di pasian ieu we kisbay sakedik kitu tah. Aing mah ieu nyari ongko Lutung Kasarung nah jai Nya gitu dah eta teh jadi bagian kahiji gitu bagian kedua mah hubunganna jeung ojek naon? ai sareng ojek mah benten deui eta mah abdi nuju usaha gitu. Asuh Lutung Kasarung mah jodoh gitu. Ai ojek mah nuju usaha gitu. Nya dipimpin ku Purbararang teh jeung ieu ngiraran santang gitu tah. Gitu we di simkuring cekap sakieu we. Mantap banget sakitu acara heula. Duit kan bae naon kan geder. Lah geus kesan euy. Tah
Sim kuring sakit wae lah. Heula cacan aya bahana heula ya. Teruskeun naon we naon teruskeun. Oh anu eta teh anu tapat yang listrik kan. Nya abdi hiji carios ya. Dari abdi dicana ku hiji rerencangan mari naon bejakeun rencangan mah. Ka hiji naon ka hiji tempat nyaeta di Dago di 7 sumur gitu. Di sumur Misteri lainnya Jang. misteri Gunung Warangas gitu. Hiji sumur. Di sim abdi tadi dinya tapa gitu. Menak orekon. Benar kue sareng Yana gitu. Si Yana teh sugan teh naon leungit gitu tidinya. Aya si horeng teh di nu ngora gitu. Kawin deui anas we naon polisi burber neangan masyarakat neangan Yana. Ripek teh Yana nang ka di nu ngora. Kerejongjon we si horeng teh Yana teh ditewak polisi ena mah geuningan terang susaluk-belukna nyaeta abdi nyarioskeun tuluyan Yana anu kamari gitu. Kumaha kan judul teh Lutung Kasarung deui kan Yana. Bieu teh nyaritakeun lage. Naon teh? tapat tiang listrik. Tapat tiang listrik jadi yana. Pabeulit teh nya, pabeulitnya. Kayak ieu lah. Sok teruskeun. Da mah bener atuh. Bener. Tapat tiang listrik kan beres lah parasan listrik. Gunung naon kuwi gunung. Karena serius ya misteri. Gunung Warangas gitu. Tapa di dinya. Pange teh jeung si Lutung ya dinya. Pange jeung Purbasari nyaeta Lutung Kasarung teh gitu. Awewe. Henteu banci. Awewe atuh teh piraku. Gitu. Jadi urang teh kudu lah gitulah kudu kumanya sebutna teh. Kudu tapak. Kudu tapa teh artina teh tapakur gitu teh. Sareng tasakur gitu. Lain tapa urang tapa naon nyemah ka jurig jarian ka naon ka siluman selemin. Nya eta sebut urang teh ritual. Ritual teh ka saha? Ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Madap. Eta geus disebutna ritual, lain ritual ku sasajen tapi ritual ku nya eta ku urang deketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Kudu naon kudu yakin urang ka Allah Subhanahu wa taala gitu. Urang ge yakin, tapi beda antara hate jeung pikiran. Pikiran mah ngagoler hate mah cemukuk wae, cemukmuk gitu tah, cemekuk gitu. Ieu teh Lutung Kasarungna ira. Lutung Kasarungna mah caritana mah da eta teh janten kumaha nya eta mah dalalakon sebutna mah naon dongeng gitu. Sanes aslina aya Lutung Kasarungna mah eta mah zaman cenah saurna mah zaman kerajaan, tapi kerajaan anu mana gitu. Tah ibarat Cau Mangala, kapungkurna mah karena raos Cau Mangala teh gitu. Kusabab aya nu ngewa ka hiji raja nya eta naon si cauna teh anu pangraosna teh diperlukan ku Ranu gitu. Racun Sanes Ranu anu sikina teh ya. Tah eta teh Pak Cau teh Misal seres. nya bisa seres biasa. Tai beurit. Nah, eta ku sosis gitu. Tah. Gitu. Tah, Cau teh nu seres nama nu paling lawas teh Cau Mangala gitu. Jadi eta teh antara Cau jeung Randu gitu di. Cau jeung Ranu. Aya Ranu teh kumaha aja. Nya eta teh pan hiji kerajaan teh ya. Lain eta Cau Randu teh kumaha Randu. Ranu anu ciga Siki Kapas gitu sa. Nya Siki Kapas. Benten Siki Kapas, Siki Kanyut. Benten gitu. Antara Siki Kapas, Siki Kanyut. Benten beda puntennya sanes ieu mah lain kasar gitu. Paribasa. Nah, ieu mah gitu. Kayak lemesna, poyongnya hoyong lemesnya di amplas teh ya gitu Kanyut mah gitu. Matak sok seueur jalmin teh gitu. Lutung Kasarungna ira. Oh, Lutung Kasarungna teh tadi teh
naon uwi heula cenah bade Shopping heula, kumaha? bade shopping saurna mah gitu bade ka mall cenah gitu bade ka mall heula cenah lutung ka sarungna mah cenah Sarung tadi jaket. digentos ku lutung ka anuk gitu jadi ulutudan gitu teh tereres we ka ditu teh umpat we kana bagong kolong gitu tah jadi urang teh naon we lah nya istilahna mah ulah penting mah ulah naon disebutna ge Di menghiburnya. ya ieu mah ngahibur masyarakat gitunya kasadayana ngahibur penonton sani ulah serius teuing lah urang mah ngobrol teh gitu mesti asup kana cungcurungan gitu lah mun serius teuing mah Kita jadi tepuk tadi petapa. nya apaan ieu mah Sarung. judulna teh sebutna teh naon teh Tapluk day gitu. ngacapluk day tiasa spree day tiasa gitu of the bay tiasa gitu nah urang teh lah naon lah istilahna emang ngabunga-bunga teh sorangan bari jeung urang oge raribet ya ge kitu tah salaresna mah gitu Ai si lutunga pertama mah si lutung nanti ke kamol cenah bade meser gehu mun teu lepat mah gitu jeung ieu si Purbasarina mah da nuju nuju naon nuju nyeusehan gitu ngantosan artos nu bade dongkap ti lutung ka sarung da caritana mah lutung ka sarung teh bade usaha gitu ngantosan we naon teh si Purbasari teh naon ngantosan lutung ka sarung gitu kurunyung mana tunggal sarung ternyata tunggal sarung teh eta teh si ieu Yana Kremit punten Kang Yana sanes ieu kita tempat pencipta ieu nu dongkapna teh misalnya mah gorila itu untuk lepat mah gitu sanes eta mah King Kong mah aduh agung teuing gitu nuhun orang mana aja ngelutung ka sarung? mun teu lepat mah urang itunya curug dago gitu. Lutung ka sarung teh kapungkurna teh mun tepat mah gitu. Diselang deui ku ieu ku kamandaka gitu tah. Tah disemkuring sakieu wae. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes heula.